Kidul. Sok calik. Aduh, alhamdulillah. Wilujeng boboran siap. Sami sawang Kapunten kalepatan. Alhamdulillah urang teh dina lebaran ieu teh anu penting sehat teh urang mah awak mah. Tadi itu jadi duit gitu gitunya. Tapi di dia mah alhamdulillah dahareun teh. Nya marenan ari anu kieu-kieu aya. Alhamdulillah. Rokok aya. Ieu teh itu teh rada telat. Gitu. Sabab di jalanan macet. Kadia mah padahal teu mawana naon. Urang teh kana motor henteu, kana mobil harianeun gitu. Nganda jalan mah macet gitu. Ieu atuh ngaluan udud anak. Aduh. Ngahaja ka dieu teh ngahaja pisan. Anu kahiji mah silaturahmi jeung dulur. Anu kadua aya anu bahan diobrolkeun itu eta ai nu rek diobrolkeun mah meureun kieu meuli sabab urang teh ai kahayang mah gede kitu nya bari jeung boga duit meureunna saudak saeutik mah ieu teh rencana teh rek nyieun masjid. Wah, saya rek nyieun masjid. eta sugan ayeuna rencana geus boga naon wae anu dipersiapkeun kitu eta jangkana pembangunan masjid eta teh gitu. Tak sugan sakalian ngobrol. Anu kahiji meunaan anu can aya ieu geuranan. Keusik. Can aya teh keusik teh. Nu kadua meunang batu nu can aya teh. Gitu. Terus tah nu kadituna semen acan can aya. Gitu. Tah kitu kuring teh sabenerna mah. Jadi can aya teh bahan teh gitu. Atuh naon wae anu ari can aya mah. Bahkan itu nu mantap pusing mah boro-boro semen jeung keusik tempatna ge itu urang teh Saya atuh ari kitu mah ngomong. jadi urang teh aya kahayang hungkul dan itu pidoana we ti dulur ti dieu Itu ampun pisan. jadi supaya orang ngawujud lah gitu urang teh Sok sanajan tambahan-bahan can aya oge gitu. bener Mah bae jeung aya bejana cenah kumaha di urang mah di ditu minyak teh eueuh. Sugan di dieu mah aya minyak mah sarua di dieu oge nya. La ilaha illallah. Bari jeung eueuh dina ayana ge hargana paling mahal. Itu keur mahal gitu. Ari beas di dia sanahan 1 kilo. beas teh asana teh 3.000 asana mah. Butut meureun nu alus nu super lah. Nu super. Kurang makan 7.000-an sih mah. 7.000. Kadang-kadang pan urang nguping aya 10.000 ya. Super teh. Rupa-rupa kumaha. Lamun di dieu 10.000 atuh mending di urang di ditu. Resiko Super teh 5.000. aku mending hari itu mah 5.000 di urang mah. Di dieu 1 kilo 10.000. Di urang mah di ditu 5.000. Nah, harti. ai pang teh kaharti. Awalnya ada di dia 10.000 di itu 5.000. Di ditu mah 5.000 di urang mah. Di dieu mah 1 kilo 10 nya. Ya. Di urang mah 5 di ditu. Gitu. 5.000. Ngan 1/2 kilo. Aku sarwa wae meureun ari kitu mah. Kurang oge gitu. Jeung deui urang teh sakalian ka dieu ka lembur. Pedah ayeuna loba masyarakat anu kasorang panyakit
gula Hmm. gitu. Ai di dia bajing kumaha harga bajing. Padahal cenah tambah penyakit gula teteh. Untuk bajing mah geus jadi mah geus standaran lah. Oh, 5.000 saya. Sahiji teh Sahiji mahal 5.000 mahnya. mahal. Itu di urang mah pada langkanya di itu 2.500. Sama saya mah hari itu mah. Di urang mah di itu 2.500 ngan alaun. Gitu. Jadi lamun bajing nunsat kana kaung teh sehat urang teh. Milu ngudag bajing. Nah kamari ge di ditu ngudag bajing tiluan. Diudag bajing Diudag bajing teh gitu. Tiluan. Tina bajing kana awi cileng. Tiluan anu ngantunkeun. Alhamdulillah. Kapan ragrag ngudag bajing. Itulah eta mah urang teh ngaran pajauh mun gitu naon eueuh di dieu mah bisa aya. Gitu. Di dieu nu eueuh di ditu mah bisa aya. Itu maksud teh silaturahmi teh. Alhamdulillah. Bari jeung ieu teh sabenerna moal rek ngendong ek mulang bae gitu. Ngan ongkos ieu teh moal pimahin kira-kira boga jangan ongkos ka lembur urang. Kemarin hari Sabtu keluar mah aya. Ongkos mah mereka sakalian karena ojek mah gitu. Ada urangnya moal kana ojek mah. Rencana teh urang teh rek mapah bae. Itu ek mapah ngan duit mah meureun ek pake bekal di jalan. Oh, gitu. Wayahna merenang kaki dulu di dieu gitu. Bari jeung barang bawa ge henteu gitu. Ai rek mulang nginjem duit jang ongkos wayahna merenang. Itu tah. Jadi tungtungna teh kalah barang penta artinya. Heeh, tah kitu maklum lah. Maklum zaman ayeuna. Bari rek nanyakeun pedah di dieu cenah urang nguping sok kana seni kumaha perkembangan seni di dieu ayeuna sabotas Covid. Ya lah kumaha ya hari Senin mah. Jadi sabotas Covid malah rada hese gitu. Kepayuan teh. Rada hese. Ai kuring mah di ditu alhamdulillah. Pan boga romongan di ditu teh, kuring teh. Romongan calung. Grup nate Uceng Grup. Oh, Tah eta Uceng Grup. Alhamdulillah di ditu mah urang teh kana hiburan-hiburan bae mah aya gitulah masyarakat nu naranggap keneh gitu. Da eta mah seni urang cek urang teh gitunya. Ulah sampai dimumule ku batur. Tetep kudu urang. Itulah ayeuna mah urang saling dungakeun pada sehatna panjang umur sarerea. amin. Tah kitu. Sek atuh moal lila. Aya duit merenjang ongkos heula. Lah merenjang kumaha ngodok we sakumaha Mungkin dietakeun ka gitu. Di jalan ke di jalan. nya disusulkeun. Heeh atuh disusulkeun. Ai urang ai nyusul ka mana engke? Kaki dua. Nah, tak urang meureun di kaler. Gitu ya supaya Jadinya nyambung gitu. gitu. Benar. Heeh kitu mah nya. Heeh sing sageurnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.